Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui wae mitra. Neraskeun hancagara panukatuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Mitra hanca Mang anu katuna tina ieu carios anu dikarang ku Bapaan Merdeka Permana upami telepat kamari teh parantos dugi ka kaayaan teh teuing ku Cedeum malah mah papedut halimun ting ayang kang dina dahan-dahan kai leuweung sakitu keur tengah poe oge dari cahayana mah henteu bisa asup ka jero leuweung. Tah upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Lah, bija goreng. Bahaya bahaya. Ceuk Kartadita jamadut baeud. Bija goreng naon jeung bahaya naon euy? Ceuk Darga geuning gerung. Bahaya. Si Wirandika jeung si Sungkawa teu bubuguh. Pangkatna ditaekeun ku Temenggung Angga Direja. Ceuk Kartadita bari teteh nyerag. Wah, naon urusanana keur kami. Majohna we da eta mah anak buahna atuh. Teh malaki Darga geni siga anu embung ngadenge. Jeung saha patalina? Sia kudu nyaho. Pan tadina mah eta mangkeluk teh duanana oge geus bilu ka kami. Geus arek mantuan kami dina tarekah ngancurkeun Temenggung Angga Direja. Hari ayeuna maranehna bet pilu ka musuh lir muning ditenok deuleu. Majeuna we namaranehna mah jalma teu euceug jalma kitu mah di mana aya anu nguntungkeun nya di dinya we nyilulukna. Kan bae lah montong salempang. Da kabehanana oge bakal diobrot ku aing mah. Ayeuna teh sadaya keur nungguan panuluntikan si Jangjang Edan deuleu. Ceuk Darga geni. Sa? Si Jangjang Edan? Maksud sia teh si Sanaya kungsi ngulamprang ka dieu kitu. Ki Kartadita katemong reuwaseun. Dagong sih ka dieu manehna mah. Da basa tepung oge ukur di sisieun Citarum. Manggugna manehna teh init ka pendopo. Nyaeta arek nalung digayani ditu. Kuduna peuting engke teh tepung jeung manehna sabab geus janji. Ceuk Darga geni. Meruk. Tuh. Ki Kartadita cumiduh bangun ijid. Basa ngadenge ngaran Sanaya disebut-sebut teh. Geuning ki sialah mah. Geus apal ka si Jangjang Edan. Satu jalmana nu teu apal ka si Bedul. Eta mah jalma hianat euy. Jalma tukang lanca-linci. Mangkane sia ulah kagoda ku caritanana. Bisa nyilakakeun deuleu eta teh. Ceuk Kartadita ngelingan. Kumaha mimitina? Make bisa tepung jeung si Orongo. Ceuk Kartadita deui. Mitra kaum dangu
Atuh kuki darga geni teh diterangkeun deui kumaha riwayatna nepikeun ka Jonghok jeung Sanaya. Disebutkeun yen mimiti nama dualana teh arek jogol sabab boh ki darga geni boh Sanaya silih tuding yen itu ieu pada ngabinasa baturna. Sabab boh kami boh manehna lumasa teu ngakalakeun jalma atuh cenah manehna teh arek naleungtik ka pendopo. Si Jangjang edan teh hayang nyaho saha cenah anu niwaskeun batur-baturna teh. Mitra ngadenge ieu caritaan hate Ki Kartadita mah seuri we nu aya. Sabab eces eta mah polah manehna pisan. Tapi masing hatena nyarita kitu oge. Ari bibirna mah sejen. Pokna oge kami ngadenge cenah anu boga polah kejem gitu teh prajurit ti pendopo. Dan nyangkana anu anyar tarurun tina parahu di sisieun Citarum teh balad sia darga. Ceuk Ki Kartadita. Hah? Balad aing? Kurang ajar. Ceuk Ki Darga geni ngagernyem bari neungeulan dampaleungeunna. Numatak sia kabeh ulah cileureun. Sangeus si Sanaya nyaho ka sia. Bisa jadi manehna anu bakal mimpin prajurit Pandopo ngarurug balad sia. Kunaon dari sia meni percayaan ka jalma teh. Hati-hati euy. Jalma anu babarian percaya mah sok gambil katipu deuleu. Ceuk Ki Kartadita deui bari mesem. Kurang ajar nya si Jangjang edan teh. Paingan aduh bareto manehna teh ngan dipikang ewa bae ku batur. Omong Ki Darga geni geus amakeun deui bae. Oh, da ceuk aing oge si Orongoh mah jalma lancalinci. Kaditu ngomongna kitu, kadieu ngomongna teh kieu. Pokona mah pika sabeleun we si Sanaya mah. Ceuk Ki Kartadita haben mah panas batur. Aduh, ku aing di bodaranana anak itu masih Sanaya beudah. Heh, nah sana teh. Ceuk Ki Darga geni kutuk geneng jeung nyacampah Sanaya. Lamun kitu peuting ieu keneh. Eta mangkeluk teh kudu dipegat-pegat. Lain jeung sia teh janji arek tepung lain. Omong Ki Kartadita terus mapanas. Nya, peuting ieu teh tepung jeung manehna. He, dulur-dulur. Hayu urang papag di Sanaya euy. Urang tugel beuheungna, urang beset dagingna, jeung urang remakeun tulangna. Atuh balad-baladna teh saur manuk. Hayu, hayu, hayu. Podaran di Sanaya, podaran si tukang hianat. Podaran. Ting corowok ti sabanjuru. Nya sabubuhan jalma teh maniting corowok ngabitukeun amarahna ka Sanaya. Da eta we ku gandeng-gandengna manuk oge mani rabeng haliber tina dahan-dahan kai. Rupina mah kagandengan nya mitra pangintennya. Cag urang tuna heula ayeuna urang caturkeun Sanaya. Sanaya peuting eta kaluar ti pendopo. Hatena ngarasa bunga dumeh geus bisa ngarengsekeun hiji masalah. Tetela ceuk pikirna ngelehkeun musuh teh henteu kudu dikaniaya. Malah ngelehkeun musuh teh henteu salawasna kudu dielehkeun. Inget ka palebadinya. Sanaya mah jadi inget kana caritaan Ki Ragapati sawatara waktu ka tukang. Ki Ragapati mah cenah kungsi nyaho kana ketak jeung paripolah Ki Ginggi. Nya eta tokoh di pakuan Pajajaran anu kungsi hirup
kira 200 tahun kalarung. Ceuk Kiragapati Ki Ginggi mah sanajan harita umurna masih keneh ngora jauh sahanabeun sanaya, tapi cenah geus boga pikiran anu dewasa. Ki Ginggi mah harita teh boga palisapah anu hese diturutanana ku batur. Kieu cenah ceuk Kiragapati teh ngagalinengkeun palasipah bogana Ki Ginggi. Basakula dielehkeun ku musuh, karasa pisan hate teh nyeri kacida. Tapi saenggeus kula bisa ngelehkeun musuh, hate teh anger deui teu gumira. Sabab musuh anu dielehkeun salawasna ngadodoho hayang mulangkeun ka nyeri. Nepikeun ka hate teh teu jongjon asa diarah-arah bae. Atuh kukituna kacida bagyana jalma anu sanggup ngahontal kaunggulan, bari jeung teu kudu ngelehkeun batur. Nu kieu anu disebut kaunggulan hakiki teh ngelehkeun musuh ku jalan nyenangkeun musuh. Eta anu disebut wijaksana teh. Kitu cenah palasipah anu jadi ageman Ki Ginggi harita teh. Manehna mah cenah tara neangan musuh, sakalian aya jalma anu ngamusuh ka manehna oge ku Ki Ginggi mah diikhtiaran. Sangkan sadar yen hadirna Ki Ginggi teh lain dek ngarugikeun batur. Heueuh hese pisan sabenerna mah ngalaksanakeun eta palisapah teh. Dari nu jadi kebiasaan manusia mah kajalma anu ngaranna musuh teh sok hayang ngelehkeun nepi ka tumpur nepi ka hancur. Malah mun bisa mah musuh teh kudu sina nyerieun hate ku urang. Tapi da geuning eta palasipah teh ari dicoba mah hasilna alus kacida. Ceuk hate sanaya bari inget deui kana kajadian tadi beurang di pendopo. Kapan tadi teh Kanjeng Tumenggung Angga Direja ngangkir musuh-musuhna nyaeta Ki Wirandika jeung Ki Sungkawa nurut kana papagah sanaya. Kanjeng Tumenggung teh lain ngahukum dua musuhna, tapi ngadon mere anugerah pangkat. Tapi kabuktian geuning eta dua musuhna teh lian tinggal nuhunkeun oge make bari jeung Rumai Cimata ngaguk-guk dina hanapeun dampal suku Kanjeng Dalem. Maranehna ngarasa kagagas ku kahadean Kanjeng Dalem. Da meureun bet kakaraeun aya musuh kalah ka mere mawe. Ngarasa hasil ku eta tareka sabenerna mah sanaya oge hayang mangaruhan Kanjeng Tumenggung supaya daek nyieun kawijaksanaan ka musuh-musuhna. Sanaya teh hayang usul malar Ki Darga Geni oge ulah hantem dilawan ku kekerasan. Mun bisa mah nya diolo bae sina gabung. Ngan sanaya teh acan wani nyarita sabab manehna perlu neuleuman heula eusi hate Ki Darga Geni. Manehna nyaho pisan Ki Darga Geni mah ngamusuhna ka Kanjeng Tumenggung teh lain karana neangan pangkat jeung harta, tapi alatan hayang mulangkeun ka nyeri keur karuhuna anu cenah kungsi dikakalakeun ku karuhuna Kanjeng Tumenggung Angga Direja. Ieu mah urusan prinsip, lain urusan kadunyaan kawas anu diudag-udag ku Ki Wirandika atawa ku Ki Sungkawa. Nu duaan ieu mah ngamusuh ka atasan teh dumeh ngarasa dirina anu geus lila ku maula henteu diajenan ku pimpinan nagara. Jadi ari nu kieu mah cara ngelehkeunana teh nya bere we pangajen.
Tapi ari anu dipikiran ku Ki Darga geni mah urusan prinsip. Lianti hayang mulangkeun ka nyeri teh oge alatan teu satuju kana ketak para tumenggung Bandung anu salawasna dianggap teu boga ojah ngalawan kumpeni. Kitu sababna sanaya mah can wani ngasongkeun usul. Ngan sanajan kitu oge manehna teh tetep arek ikhtiar. Sanaya inget penting ieu teh manehna janji arek nepungan komplotan Ki Darga geni. Bari sakalian tepung sanaya arek nyobaan ngolongan kahayang Ki Darga geni anu sabenerna. Tah kitu sababna sanaya teh init kaluar ti pendopo sejenepungan komplotan Ki Darga geni. Anyog ka tempat anu dijanjikeun tetela kaayaan teh munguh diisin ka cida. Ceuk geuntes hate sanaya nah hanya Ki Darga sabatur-batur teh acan datang geuning moal mah parhuin kitu. Ceuk hate sanaya bari lajag-lejeg di tempat anu rada negla. Ngan sabot kitu tina rungkun-rungkun jemet kadenge aya nu ting cariut. Sanaya apal eta mah sora Jamparing anu leupas tina gonewana. Manehna beuki ruas bae tetela Jamparing atawa panah teh ngahaja dipesat tur ditujulkeun ka dirina. Jeung eta Jamparing anu ting belesat teh datangna ti saban rungkun. Siut celeb. Sanaya jujuralitan ka ditu ka dieu nyingcetkeun Jamparing anu ting belesat muru awakna. Sawareh mah eta Jamparing teh ditakisan ku gagang pangpung anu ngahaja dicokot tina jukut. Kurang ajar samangkelukna anu arek ngakalahkeun aing. Ceuk hate sanaya bari jungkel ka dieu jumpalik ka ditu. Waktu serangan panah anu kadua geus ting belesat samemeh datang deui serangan anu saterusna sanaya ngajleng muru rungkun. Geus kitu sapasang leungeunna meber bari ngaheumatkeun tengeulan anu dipinuhan ku tanaga jero. Hiat! Gebrak! Dorok-dorok. Dahan-dahan kai daerah runtuh. Tetela di dinya teh loba jalma nyarumput. Basa serangan sanaya nengel kana dahan-dahan kai nepikeun ka raruntuh. Jalma anu nyarumput di dinya teh laluncatan. Malah sawareh mah ting koceak ruaseun sabab hawa tenggelan sanaya teh karasa panas. Kaluar sia kabeh. Nanaonan sia teu pupuguh arek ngakalahkeun aing ha? Kaluar. Ceuk sanaya gogorowokan bari ngaheumatkeun deui tengeulanana. Siut. Brak. Pikeun kadua kalina dahan-dahan kai teh raruntuh ku tengeulan hawa panas sanaya. Atuh buriak jalma teh lalumpatan nyalametkeun maneh. Da bisi awakna katinihan tangkal anu runtuh. Duaan ti antarana mah laluncatan nyampeurkeun sanaya. Sanaya taki-taki. Da bisi nu duaan teh rek neungeul manehna. Tapi tetela geuning sageus anyog hareupeun sanaya mah. Duanana teh ngadonting jarga malah nu saurang mah make legeg ejegeler ngulak cangkeng segala rupa. Sanaya mesem sanggeus nyahoyen anu nulak cangkeng teh tetela Ki Kartadita.
lamun Ki Darga Geni geus tepung jeung Ki Kartadita kana tangtu manehna teh geus kapangaruhan ku sora-sora Ki Kartadita. Sanaya oge henteu eleh geleng manehna nyang hareupan Ki Kartadita bari nulak cangkeng ku hayang-hayangna leuwih ti batur. Nulak cangkengna oge rada luhur ngan teu we nepikeun ka tepi kana kelek mah. Hei Darga Geni, cumarita naon wae ieu jalma ka anjeun teh, sok caritakeun. Ceuk sanaya bari nunjuk kana irung Ki Kartadita. Nya geus aliwat ge geus kabileung. Jalma basangkal mulai kitu mah kabileung euy. Ceuk Ki Kartadita ngece sanaya. Naon sia? Ka aing make nyebut basangkal? Sia mah basangkal. Tukang lanca-linci, tukang sasoro hirup. Neangan baleulewi. Nu matak sia mah kaditu sumolono. Kadieu sumolono. Da mana we anu nguntungkeun? Ceuk Ki Kartadita jadi matak beureum beungeut sanaya. Kumaha teu rek kitu tadina mah manehna anu rek nyacampah kitu deh. Tapi ngadon kapiheulaan manten ku omongan Ki Kartadita. Cek pikir sanaya bari muraleng aing eleh setir. Beuh. Nah, kabangi belangna ieu mah. Nya sia tah adol sanaya teh. Darga, pajar cek sia mah ieu manggeluk teh arek nyilidik ka pendopo. Anu pugu mah manehna teh rek neangan kauntungan. Bari ngadu-ngadu batur deuleu. Ceuk Ki Kartadita bari tutunjuk kana irung sanaya. Sanaya mah anu ditunjuk-tunjuk irungna ampir bae ngabarakatak seuri. Mireungeuh polah Ki Kartadita teh. Naon sia make seuri? Dasar jelema gejul. Jelema adah adol, jelema eueuh ka era, dicaritaan jeung dicarekan lak-lak dasar teh badan era badan sadar. Ngadon atoh urang ajar sia. Ceuk Ki Kartadita ngabalieur. Wah, montong diajak nyarita, jalma beleguk mulai gitu mah. Mending polaran Ceuk Ki Darga Geni bari singkil. Batur-baturna anu aya tukanginana oge geus taki-taki sapakarangna. Basa Ki Darga Geni arek narajang. Kusanaya dihulag. Hei. Eureun heula. Keun da gelut mah gambil. Pangbabarina jalma neangan musuh. Anu susah mah kumaha carana silih eledan jeung silih elehan. Ceuk sanaya bari mundur 2 lengkah. Aing mah teu hayang silih eledan jeung jalma tukang lanca-linci deul. Teu hayang. Ceuk Ki Darga Geni tapi bari teu tulus narajangna. Meureun manehna teh ingeteun kapan sabatara poe anu kaliwat oge kungsi jogol jeung sanaya. Hartina manehna kungsi apal kumaha gagahna sanaya dina Bitotama. Sia mah Darga jadi jalma teh menilai lelewodeh pisan. Sia ngadon malik ngecek aing. Lelewodeh naon sia? Ceuk Ki Darga Geni eje geler tu genah diecek kitu. Nya lelewodeh we atuh. Lamun tan karana bukti geus langsung nuding kami lanca-linci. Angot nuding kitu teh kusakada narima beja sariwat. Ceuk sanaya bari ngagiler ka Ki Kartadita. Anu direret sigana surti. Yen sanaya teh keur nyaritakeun dirina. Naon sia? Nyaritakeun aing ha? Pokna
nyangangang nyasa deui atuh da ukur sia anu sok nyieun euwah-euwah mah cik sanaya kagok ngagogoreng batur saenggeus kitu sanaya ngalieuk deui ka Ki Darga geni. Darga sameme si anu ding aing teu balik aduh alus nama dengekeun heula laporan aing. Kapan harita teh geus janji yen aing derek naleungtik perkara loba jalma anu dibinasa. Tapi naha atuh samemeh aing ngalaporkeun hasil panaleungtikan sia bet ngobrot aing ku barisan panah. Ceuk sanaya nulak cangkeng tapi ari paromana mah ngadon melotot kaki Kartadita. Aing teu percaya kana laporan sia teu. Ceuk Ki Darga geni tapi bari sarua melaung kaki Kartadita. Eta mah hak sakumna jalma pikeun percaya atawa cangcaya ka batur mah. Ngan samemeh kitu teh kudu dibuktikeun heula. Ari sia ayeuna acan ge ngabuktikeun geus moal mercaya aing. Leung-leung mun nya aing teh jalma anu lanca linci. Tapi cilakana kumaha lamun anu mengaruhan sia tur anu dipercaya ku sia anu sabenerna lanca linci mah. Ceuk sanaya bari jeung geus neuteuk deui ka Ki Kartadita. Dipelong gitu Ki Kartadita rada kulumas kelemes. Mitra kaum dangu boh Ki Darga geni boh batur-batur nating harureng heula. Tapi ari Ki Kartadita mah langsung nyacampa ka sanaya. Sia mah jalma Bangkawara gawena ukur ngadu-ngadu jalma. Bagus Darga sia mah teu kudu ngadengekeun caritaan si sanaya. Bisi pikiran sia jadi milu lanca linci. Ceuk Ki Kartadita bari ngabedol leungeun Ki Darga geni. Mangke heula kami teh kudu adil. Jadi samemeh urang sararea ngahukum si sanaya urang kudu ngabuktikeun heula nebikeun ka mana benerna caritaan manehna. Ceuk Ki Darga geni bari ngalepaskeun cekalan Ki Kartadita tina leungeunna. Kabireungeuh paroman Ki Kartadita rada haseum. Basa Ki Darga geni nyarita kitu teh. Sok sanaya bejakeun naon nu geus ditalungti ku sia di pendopo Karapiak teh. Ceuk Ki Darga geni neuteub sanaya. Syukur ari sia geus daek ngadengekeun laporan kami mah. Ceuk sanaya bari langsung ngadadarkeun naon anu jadi kanyaona. Sia kudu hati-hati Darga. Sabab urang teh keur diadu domba. Ceuk sanaya deui bari neuteub ka Ki Kartadita. Diadu domba kumaha jeung ku saha? Ceuk Ki Darga geni kerung. Aya kelompok anu hayang ngadu-ngadu antara sia jeung urang pandopo supaya diaradu bae. Ceuk sanaya. Nah ada masing teh diadu-adu ku batur oge. Geus diaradu sarangan. Ban sararea oge nyaho. Yen barat Ki Darga mah kacida ngamusuhna ka urang pendopo mah kitu lain. Ceuk Ki Kartadita nyelengkeung. Teu dihaminan. Sabab sararea teh perhatianana keur nujul kana caritaan anu ditepikeun ku sanaya. Sawatara poe anu kaliwat kami teh geus amek ka sia kabeh. Sabab kami nuding yen anu ngabinasa batur-batur kami teh nya barat sia kitu lin. Ceuk sanaya aing mah dititah sumpah ge daek sabab teu boga dosa. Ceuk Ki Darga geni ngabalieur. Tah
eta teh kaasup pagawean tukang ngadu-ngadu sangkan jalma silih tuding jeung silih sangkang. Kitu deui anu geus tumiba ka balad sia. Pan sawatara waktu ka tukang balad sia oge loba anu dibinasa lid. Terus sia kabeh teh nyangka yen anu ngabinasa teh urang pendopo kitu lin. Oh malah aing deh amok pisan ka urang pendopo teh. Temal kidar gini. Dina waktu anu sarua urang pendopo oge keur amek ka sia sabalad-balad. Sabab aya sabubuhan prajurit pendopo anu dibinasa. Kamaranehna aya anu ngabejaan yen cenah anu geus ngabinasa prajurit pendopo teh taya lian iwati balad sia darga. Nyao aing mana nya hayang maehan maranehna oge da acan ari prakma deuleu acan. Temal kidar kageni. Nya kitu. Sia teu ngaku geus ngabinasa prajurit pendopo. Tapi itu mah keukeuh nuding. Atuh sabalikna deui. Sia ge nuding urang pendopo anu geus ngabinasa balad sia teh. Tapi itu mah keukeuh ngangles. Ku kami geus dipaluruh. Yen maranehna mah henteu kungsi mateni balad sia. Ceuk sanaya. Tapi ejes pisan pan. Balad aing teh loba anu dibinasa. Bener. Ngan anu ngabinasana mah lain urang pendopo. Kitu deui sabubuhan prajurit pendopo oge loba anu binasa. Tapi pan eces lain ku balad sia. Dina hati sejen. Aya anu sejen anu ngabinasa tur tujuanana eces. Hayang ngadu-ngadu urang pendopo jeung balad sia darga. Ceuk sanaya. Bohong. Mondong percaya kasih sanaya. Nyamanehna pisan anu hayang ngadu-ngadu urang mah. Ki Kartadita teu pupuguh nyelengkeung. Ngadu-ngadu urang. Urang teh saha jeung saha. Oh, sia teh ejes arek ngadu-ngadu kidarga jeung aing. Dengekeun. Kidarga mah ku aing teh geus teu kudu diadu-adu jeung si Angga Direja. Da geus jadi musuh kabuyutan ti baheulana. Kaela Dita. Ari sia bet nyelengkeung teu pupuguh. Rarasaan teh aing mah can nuding sia. Tapi na sia geus ngamek. Ceuk sanaya. Di omongan kitu Ki Kartadita teh beungeutna manireup geuneuk rai pias. Meureun nya eraeun. Sabab can naon-naon manehna geus ngangles. Nu ngaderenge jadi ting parlong neuteub Ki Kartadita. Bulan anu kakarane mongan oge maneh siga anu milu ngera-ngera. Aing mah meulah nyarita kitu teh da ngarasa yakin pasti sia bakal nuding ka aing. Ceuk Ki Kartadita semu arap-ap eueup nyaritana. Sanaya kalah seuri. Mani anu siga geunaheun pisan. Nah sia mah kenyang serikeun aing ha. Lain sia mah mani yakin pisan. Yen aing teh bakal nuding ka sia ha. Kartadita anu pinter tapi guminter. Cing. Ti mana eta kayakinan teh? Naon pangna sia ngarasa yakin yen aing bakal nuding ka sia. Ceuk sanaya nalengteng. Bari leungeunna neulak cangkeng. Ada pasti kana gitu. Sabab sia mah tibel ditu kene oge sok ganggu bae ka aing teh deuleu. His, lain eta. Lamun mah sia arek ngarasa yakin yen aing bakal nuding ka sia.
sabab aing mah kungsi ngadenge obrolan sia jeung Ki Warandika oge jeung Ki Sungkawa deuleu. Ceuk sanaya munguh matak reuwas keur Ki Kartadita. Tuh, eranya sia. Ceuk sanaya ngera-ngera. Ngan kakara oge, sanaya nyarita kitu. Ki Kartadita mah ujug-ujug belesat bae ngajleng ngadeuketan Ki Dargageni. Sageus deukeut manehna nyerek awak Ki Dargageni, leungeunna ditalikungkeun kana beuheung Ki Dargageni. Kituna teh bari nyekel bedog. Atuh seseukeut bedog teh apel kana kulit beuheung Ki Dargageni. Ai, nanaonan ieu teh? Nanaonan ieu? Ki Dargageni reuwaseun pisan. Sabab teu nyangka sacongo buuk oge. Pon kitu deui. Balad-baladna maranehna teh reuwaseun pisan mireungeuh dedengkotna diancam ku bahaya teh. Ngajedog kabeh sia. Lamun aya nu kabireungeuh hoyag, beuheung si Darga alamat bakal syapat deuleu. Ceuk Ki Kartadita bari undur ngajauhan anu rek ningker. Ku sabab sieun kana ancaman. Atuh balad-balad Ki Dargageni teh henteu wani gerak saeutik oge. Sanaya oge kapaksa ngajengjen sabab manehna oge salempang. Ki Kartadita ngalaksanakeun ancamanana. Aya naon teh, aya naon? Ceuk Ki Dargageni masih kene pinuh ku kareuwas. Nyawa sia moal salamet, Darga. Lamun ngagugu kana omongan si Sanaya, eta jalema teh durjana deuleu. Kahayangna gorek ngancurkeun kaum pajuang. Nu madak lamun sia hayang salamet, sia kudu ngagugu kana kahayang aing, ha? Ceuk Ki Kartadita. Nya kumaha tuh kahayang sia teh? Cik Sanaya, ngajelog sia. Aing mah lain cacarita jeung sia. Omong Ki Kartadita nyegag ka Sanaya. Atuh Sanaya teh undur salengka. Darga, sia kudu nurut ka aing. Kudu nurut ka aing. Sia lamun sia kabawa ku sakaba-kaba kabengbat ku omongan nu sejen, perjuangan sia teh moal hasil deuleu, moal hasil. Ceuk Ki Kartadita ti papareket siga anu nahan kakeuheung. Dita sia ulah kateterusan nyieun lampah cadeka. Cita-cita sia teh luhur teuing deuleu. Jauh ngaluhuran ka mampuh sia. Nah gitu geuning. Jalma anu gede kahayang tapi ka mampuna ngawates. Sok jadi milampah codeka. Hajelog sia. Hajelog Sanaya. Tibare tu sia ka aing teh nganya campah bae. Lamun sia nyawa aing teu boga ka mampu, moal ge sarerea sieuneun ka aing. Geura deuleu itu barat-barat si Darga. Sanajan samagreng ku bakarange, kabeh ngagugu kana omongan aing. Ceuk Ki Kartadita bari panona rurat reret kaditu kadieu. Sabab sabenerna mah manehna oge paur di bongohan. Lamun nya sia boga kamampuh mah meureun teu kudu licik kawas ieu, teu kudu. Sok we aduh hareup anjing aing. Urang gelut patutunggalan deuleu. Da eces ayeuna mah. Permusuhan teh ukur antara sia jeung aing. Jadi teu kudu mamawa batur. Sok wani teu jogo jeung aing. Ceuk Sanaya ngahaja nangtang-nangtang ka amek Ki Kartadita. Hate Ki Kartadita panasna lain bobohongan. Tapi manehna anger teu wani
ngalupaskeun ancaman ka Ki Darga Geni. Cager para mitra hanya kal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.